Lamundina mobil kuring berenang Corolla berenang keor silaing bemo rek miluan mana korong anjing sia nyambung dina mobil kena korong ampun cek aing oge lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa dewek mangu deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing kalinggem anjing teh lain hakan anjing jeung atuh lainna lamun dina imah ieu hotel kuring meureunnan loteng mah loteng silaing meureunnan imah kontrakan da wala ari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung anjing aduh ampun alah cing atuh bere nu hade kitu jang karunya deuleu heuh atuh lamun dina kue nyok euy naon euy taeun hayang ngadengekeun tapi tidak ambok atuh kuing kue bolu euy sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang sileing sileing bapau ari uwi ada ti kotok ai ti kotok kowe anjing dira Islam sami atuh punten sami muslim sami aduh laras Islam laras geuning teh nungtun onta kakancun itu di Saudi Arabia uluh kira atuh bari janak itu nyuhunkeun bibitna onta ganti batu kuentok aduh naon aya deui geuning eta waduh hade jilbabna pajarkeun teh jilbab cenah karunya nya waduh bangsana aja lumacak iya gitu anu ngababakan teh hei sangaran kuring cepot cenah wah siapa deh cepot eueuh bangun kitu make jeung ngaran Asep budak burenya euy aduh ai itu nu tukang kuring dawala duh ya cenah ngaranna ararem mun jauh euy budak meureun bangsa naon maneh teh manusia nya manusia wah kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah heuh budak meureun haling teh nyambung haling sok tanya nu bener identitas da euy bener maneh teh bangsa manusia nuhun geus umroh rantau sering kan syukur euy aing warga negara Pringgandani ai kitu tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapun ku negara Pringgandani ieu tempat teh ieu teh ulu ulah sangeunah na sia ngajedog di dieu nepi ka nganggap remeh nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor
kunur kudu katingali punuk datang kudu kali tarang mipit amit ngala menta nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug palungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapel bak bang bak bang 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 batik tik tik bro sebab bodong siapa bokok hartos tauhid itu dah karunya itu bisa apa ya atuh hapunten hampura sabab ieu teh maneh teh geus lila jadi dia teh ya aing jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong aya kitu maneh teh di dieu teh geus umur jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing aya mere aya kaingetan satolol mah nengah henteu sia teh hare-hare sia ngagade lain cing make polo sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi. Kalau bisa dari mulai sekarang anda semua harus melalang pret. Jawab sia. Dugul. Nami mahoroi. Ieu mah nami dalam dunia anu sae dawala. Sae teh dawala teh mang dawalanya, mang dawala. Si goblok. Mang dawala meuni kasep. Ya iya dong. Mang dawala amang atuh ka itu. Ka itu ka mana? Ka itu ka dieu we. Meh lieur. Mang dawala resep kadu. Durian. Nya. Nya beuki. Meuli atuh abdi menta. Aduh. Geuning aya nu ganteng. Mang Cepot tadi alhamdulillah meuni ganteng. Nya tuh. Sok sana keluh jeung aing. Ampun Mang Cepot, ampun. Abdi mah anak yatim piano. Piatu, yatim piano. Abdi mah teu boga grup musik jadi aya yatim piano. Nya. Nya permias punten. Manya ngaran dawala nying. Sia.